memang ia kejadian teh Isra Dalila malah ke tahun 2000. Tapi setajana kuring bakal ngenalkeun dirinya ari nu katelah mah ngaran sim kuring teh Saroso. Kuring asli orang Banjarsari, nya tepat nama Banjarsari Pangandaran. Kuring bakal ngaguar pengalaman anu pernah kasorang kusim kuring pas ke tahun 2000. Nya sim kuring teh awal nama digawe nyaeta di salah sahiji PT anu produksi triplek, nya tepat nama Warung Batok Industri ngaran PT teh. Barang geus kitu atuh kulantaran harita teh keur aya pemutihan nyaeta pengurangan karyawan atuh nu antuk nama kuring ge kasuk karena salah sahiji karyawan anu dikeluarkeun di eta perusahaan. Hiji wanci anu bestari kuring kayan keur diimah berjeng ngahuleng mikiran hirup. Ya Allah, nasib asa goreng-goreng teuing gawe keur betah-betah kalah aya pemutihan. Cek gerantos sim kuring sabari kuring ngalamun. Barang kuring keur ngalamun kitu atuh teu lagi jol aya we nu datang ka imah sim kuring nyaeta teu aya sanes babaturan sim kuring baheula keur zaman sakola. Alah, saha itu nabat aya mobil eureun hareupeun imah kuring? Sahanya? Cek gerantos kuring. Barang nempo mobil angsal di hareupeun imah atuh sim kuringnya buru-buru keluar. Nya nu dimaksud kuring rek ngilikan eta saha? Atuh nu antuk nama ku kuring teh pantoge tuluy we dibuka. Barang geus dibuka atuh kuring beut kareuwaskeun kulantaran eta teh si Udin. Nya si Udin teh memang babaturan sim kuring pas keur sakola. Din? Kenaon sok? Waduh, maneh tumben ka dieu asa geus lila tara panggih. Lihat dong penampilan saya, lihat. Itu mobil saha? Mobil orang atuh. Piraku ladang ieu mah. Sok atuh kajero be. Assalamualaikum. Sok jero. Waalaikumsalam. Wah, asa geus lawas teu panggih sok ka mana wae ente? Nah, urang mah biasa we aya. Urang sok ka Bandung euy. Yang kalapa jeung sagala we urang mah. Oh, jadi pembisnis ya? Ya heueuh atuh. Lain ai ente aya naon ka dieu sinarieun? Tadi nama urang ge ka dieu bali jeung sakalian lewat we gitu tah ka eta Bandar Kalapa kadinya urang inget ke maneh. Oh, gitu. Ya heueuh ya. Waduh, maneh ge sukses aya nama euy. Hebat, mobilna alus. Coba dandanan ge maneh aya nama jadi keren euy. Ya atuh, ai maneh ayeuna sok ka mana wae digawe di mana? Wah, orang keur nganggur euy. Waduh, paingan atuh. Beungeut na kusam kitu coba bau-bau bako ya awak maneh. Ulah sok ngece atuh Din. Pugu urang teh pagawe ngilinting ieu kulantaran teh kebeuli rokok-rokok acan. Parah tah kudud mah. Wah, bener euy. Urang keur hayang udud teh tadi asa geus lila teh manggih nu lempeng kieu ye. Nya atuh. Mentakna tuh jika urang ye contoh sukses. Heueuh. Teu nyangka maneh bisa jadi jama beunghar kieu. Ladang tina kalapa, ngajualan kalapa tah kumaha? Naon kalapa itu ai mah nya. Ladang kalapa kitu mah urang mah ya teu sapira. Nan aya nu sejenna atuh.
Nu sajena naon? Mau beja bisa menengkak nurutan. Din, lain kumaha urang ayeuna teh hirup teh keur numpuk dina peurih euy. Kamari digawe di pabrik, kalah aya pemutihan. Urang atuh kalah ka di luar kaluarkeun. Aduh, karunya amat sih nasib maneh. Nya justru eta urang baringung jabah hutang raweuy. Loba bayareun, ayeuna gawe henteu kalah nganggur kumaha atuh. Bingung urang ye. Aduh, maneh pika sedihan gitu atuh nyarita ge. Justru eta tulungan atuh kumaneh. Berelah pagawean. Gawe nyaon ye urang imanye. Nya naon we? Bisa nyupir maneh. Henteu. Mun bisa nyupir mah tuh digawekeun di urang. Atuh justru eta urang teu bisa puguh. Nya baelah jadi tukang kebon kajeun. Ya tukang kebon mah tuh nyaon nya. Istilah maneh nganggur gitu. Ya kurang lebih saya 6 bulan urang nganggur euy. Antak kieu we urang teh hulang-hulang we di imah. Barunak Geus kieu we atuh. Mun maneh hayang siga urang mah bener ke maneh hayang siga urang. nya hayang atuh. Saha nu teu hayang hidup mewah. Kieu we. Tapi omat ulah ngomong ka sasanya. Kumaha? Tuang nyupang we. Hah? Naon? Nyupang. Barang kuring ngadenge omongan si Udin anu jadi babatan kuring bahwa ngajakan nyupang atuh kuring ngajenghok. Astagfirullahaladzim. Din, teu salah maneh teh. Roh, urang masa teu wani kitu mah. Entong kata sih pada aku mamanya hayang beunghar mung. Nya hayang beunghar sih. Urang nyupang ke Gunung Ketra. Nyaho maneh Gunung Ketra? Gunung Ketra di mana? Eta di daerah daerah luhur Jawa Tengah. Oh, ai kitu maneh nyupang naon di dinya? Urang mah ngaji kawin, mantap kemajikan urang mah loba. Wah, bisa mentak beunghar gitu? Nya heueuh atuh imanye. Kumanya? Urang bingung euy. Geus kieu we atuh. Ieu mah cuma kieu urang mah saran hungkulnya ieu nomor HP urang. Maneh boga HP nya? Boga. Cik ading le. Waduh, ya HP jadul amat. Atuh kumaha boga nu kieu ai maneh? Geus kieu we. Ya ieu nomor HP engke di mana maneh butuh ka urang. Telepon we. Heulah, ki kurang dipikiran deui masalah eta mah. Nya geus atuh, urang ngarek pamit heula nya. Urang balik heula oke? Heeh, nuhun nya informasina. Bagus. Nya geus atuh nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barang geus ngobrol jeung nu jadi babaturan atau kusim kuring jadi pikiran eta omongan si Udin teh ngeunaan nyupang di Gunung Ketra. Sok malah kuring ge jadi kepikiran bae lantaran kuring hayang hirup mewah, hayang beunghar. Tilu poe sanggeus kadatangan babaturan sim kuring atuh sim kuring ge tuluy we dina gerentes hate teh mastikeun bahwa kuring teh hayang beunghar ladang tina jalur anu tereh. Nya anu antuk nama sim kuring ge tuluy we nelepon kanu jadi babaturan kuring. Nya eta ka si Udin teh. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa minggu lagi. Halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Kumaha sok? Lain, orang kepikiran wae euy kana omongan didinya. Kumaha tuh? Bisa panggih teu?
Ya bisa, tapi kumaha maneh eta pamadegan? Urang arek lah. Yang penting syaratnya urang berat teuing. Hayang beunghar urang. Oke, emang gitu mangke orang kaimahnya. Heeh, ditunggunya. Kitu obrolan simkuring jeung nu jadi babaturan dina telepon. Teu lagi nu jadi babaturan teh datang ka imah simkuring nya kurang leuwih jam 8 peuting. Assalamualaikum. Sok. Rosok. Waalaikumsalam. Sugan teh moal ka dieu euy. Nya tuh ka dieu lah, pirakun teu mah. Kumaha? Heeh, urang arek milu jejak maneh, jalur maneh. Nu penting mah ulah berat teuing syaratna euy. Kira-kira make tumbal teh nu kitu. Ya henteu atuh, coba ke tumbal. Dan sakur kawin hungkul jeung penunggu di ditu. Wah. Geulis tapi Geulis atuh piraku goreng patut mah. siap lah. Ai kitu mah urang geus buleud euy. Lamun gitu, ke malam Jumaah, urang mangkat ka ditu ka Gunung Ketra, urang panggihan kuncena. Ke minta anter ka ditu. Nya atuh ai kitu mah. Sareng siana kuring ngobrol jeung nu jadi babaturan nya eta si Udin teh atuh si Udin ieu tuluy we balik. Singkat cerita, waktu ge geus malam Jumaah. Atuh nu antuk nama kuring ge tuluy we indit di imah nya nu dimaksud bareng jeung si Udin. Kulantaran si Udin geus nyamper ka kuring. Jarak di Banjarsari tapi ka Gunung Ketra teh kurang lebih 2 jaman. Tuh nu antuk nama kuringnya naik mobil kayanana. Nya eta dina mobil menjadi babaturan simkuring. Dalila atuh simkuring ge tepi nyaeta ka imah kuncen Gunung Ketra. Barang geus tepi ka ditu atuh simkuring ge tuluy we dianteur ku eta kuncen nya nu dimaksud kuring teh arek nyupang. Malah kayaanana ge harita teh peuting. Atuh nu antuk nama kuring ge apluk-aplukan. Nyata asup ka jero Gunung Ketra. Barang geus asup ke jero Gunung Ketra kitu atuh nyanaha kuring teh dititah tapak nyata di salah sahiji batu anu gedena luar biasa. Didinya kuring mulai aya rasa kasieun kulantaran kuring ngarasakeun hawa nu beda. Malah angin ngeting haring kajaba loba sora-sora aneh anu teu pernah kuring didenge. Ngan anu jelas nama kuring kadenge pisan suara kuntil anak jeung suara jelema anu minta tulung ka kuring. Tolong, 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 tolong. Kuring beuki merinding, beuki ngarasakeun panik, beuki teu boga rasaan kayanana. Malah kesang badage kuring mulai bercucuran. Barang kuring keur ngadengekeun nu tulung-tulungan kitu atuh nyanaha kuring bet ngempo aya sosok jelema anu teu di baju malah kayanana bari jeung dirantai 2 leungeunna jeung sukuna. Tapi ku kuring kulantaran penasaran kuring turun tina batu. Malah kuring ge tuluy nyamperkeun ka eta jelema nu minta tulung. Barang ku kuring di deketan nyanaha eta jelema nu minta tulung teh rupana jeung dedegna teh bededeg si Udin. Tolong, 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 tolong.
loba si Udin tapi kaya nana banget na pinuku getih bari jeung manehanana teh ceuri kembang ingik nu mantep pikaseuneun atuh kuring mun poso model gitu mah ngejat. Udin nah Udin betah di dieu mana Din? Kapan tadi sidik mana nganter urang Din? Udin Tolong tolong. kuring nempuk kayan sama dakit itu mah kuring lumpat ninggalkeun eta patempatan kulantaran jelas pisan eta si Udin teh jiga nu kasiksa jiga nu kanyerian. Tolong kuring lumpat saparan-paran ninggalkeun eta patempatan kulantaran kuring kadenge suara nu ngagerem malah suara kuntil anak segala ge milu aya delureun kuring udah ke kuring waktu nama kuring buru keluar teh eta Gunung Ketra. Tolong barang kuring keluar di Gunung Ketra kuring langsung angsur ke imah kuncian Gunung Ketra atau suasana ge ngadak-adak jadi mulai tenang malah kaayaan anak kuring geus rada tenang tapi kuring bari sagala ngarasakeun sieun anu can pernah ku kuring kaalaman ya atuh nu antuk nama kuring ge tuluy ngobrol di beja ka kuncian Gunung Ketra naon anu kaalaman ku sim kuring barang geus kitu kuncian Gunung Ketra ge ngajelaskeun bahwa jelema anu kotempok kuring di rantean dua leungeunna teh eta teh rohna si Udin. Alah si Udin teh di dituna teh disiksa kayanana. Terus jelema anu manggihan kuring anu merupakan si Udin teh si Horeng eta teh dedemit nu aya di Gunung Ketra.